Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 13 Agustus 2025 dina surat Ibrahim ayat kahiji. Surat Ibrahim teh diturunkeun di kota Mekah sateu acan hijrah ka Madinah. Kalebet surat Makkiyah. Saha ari Ibrahim teh? Ibrahim teh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, anu eta Nabi Ibrahim teh bapana para nabi sareng rasul. Sing sajalma anu terang kana makna na ieu surat Ibrahim, tangtuna eta jalma baka terang kana kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang kawitan. Bismillahi kal niat abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani ari sifat Allah teh anu maha welas ka sakabeh jalma, rek kafir, rek Islam, rek sagala oge nu aya di dunya. Allah maha welas maparin rezeki. Ar-Rahimi jeung maha asihna Allah maparin rezeki di akhirat ka umat muslim wungkul. Upami dibahas mah ieu teh panjang kacida saterasna. Alif lam ra ari ieu ayat alif lam ra nyaeta angin Allah nu uninga kana makna na alif lam ra. Margi kalebet ieu teh ayat mutasabihat. Sakadieu nama muhkamat tiasa dimaknaan ku logat mana wae, ku bahasa mana wae. Saterasna kitabun ali itu alif lam ra. Dilebat kitabun kitab anu agung, tegesna kitab Al-Qur'an. Anzalnahu anu tos diturunkeun na ku kami hu kana eta kitab, tegesna kana Al-Qur'an, ilaika ka anjeun Kangjeng Nabi Muhammad. Supaya kumaha diturunkeun Al-Qur'an, litukhrija supaya ngaluarkeun annasa sakabeh jalma minadz zulumati tina kegelapan popoek anu kacida, tina glimangna dosa, tina nurutkeun hawa nafsu setan, tina maksiat jeung sajabana anu eta disebutna teh kegelapan. Ila nuri kana cahaya anu terang benerang, cahaya ilahi, cahaya para rasul nyaeta anu jelas aturanana aya dina Quran sareng hadisna Rasul. Biidni rabbihim kalayan izin Allah pangeran itu jalma-jalma. Ila siroti kana jalan anu gede bari lempeng. Jalan naon? Azizil hamid nyaeta Allah anu maha perkasa, alhamidin sareng anu maha terpuji salajengna. Allahi ari Gusti Allah teh zat alladzi zat anu lahu eta tetep milik Allah hungkul. Mafis samawati naon perkara anu aya dina pirang-pirang langit, tegasna malaikat, bintang gemintang jeung sajabana anu aya di langit sadayana oge milik Allah. Wa ma fil ardi jeung naon rupa perkara anu aya di muka bumi jeung di perut bumi. Wailun kacilakaan gede kacida lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir nyaeta nu teu aya imanan sama sekali, diajabna saumur-umur cilaka gede min azabin tina azab syadidin anu sangat anu kacida luar biasa na di akhirat. Saterasna alladzina yastahibuna tegesna eta teh jalma-jalma yastahibuna nyaeta anu mikaresep atawa ngutamakeun al hayatad dunya kana kahirupan dunia alal akhirati tibatan kana kahirupan poe akhirat. Jadi resep keneh ngudag dunya maneurikeun kana kahirupan akhirat, seolah-olah moal aya akhirat we jongjon di dunya teh neangan dunya neangan kasenangan. Ta eta nu kalebet kafir nu kitu teh kahade bilih karabat nu tadi disebat. Wa yasadduna jeung jama-jama anu sok ngahalang-halang kana naon asabilillahi kana jalan Allah.
jelema rek bener jelema rek lurus ka masjid kalaukan dibelokkeun ka dukun cenah ieu mah dukun teh bisa ngalap barokah ieu mah cenah di dieu mah dina ieu mah aya keris anu mujarab pokona mun dipelakeun dina hareupeun warung pasti ieu cenah rame tah eta teh ngahalang-halang kana jalan Allah oyawgunaha jeung sok mikaresep hayang kana eta aturan Allah kana eta hidayah kana eta sabilillah tegasna jalan Allah iwajan kana hayang dibengkokkeun nyaeta nu tadi teh jalma nu keur lurus dibelokkeun ulaika ari itu kajadian fi dhalalim ba'idin eta teh aya dina kesesatan anu kacida jauhna jadi ulah urang mangabengkokeun jalma jalma nu niat benar ku urang deur dibawa kana jalan anu bengkok ngakuna mah asa benar ngakuna mah asa Islam padahal perdukunan parmusyrikan jeung sajabana mudah-mudahan urang ditebihkeun tina pamusyrikan sareng tina jalan anu bengkok barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu insyaallah enjing patepang deui dina ayat anu salajengna barakallahu li wa lakum sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.